Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasunun, sampurasun. Wargi-wargi baraya pecinta dongeng Sunda anu di mana beayana, alhamdulillah. Kalayan kudrat ilahi Robbi qadar tinu maha kawasa urang sadayana tiasa ditepang dangu deui. Sareng simkuring Kang Tile dina acara carita Sunda atanapi dongeng Sunda. Nyaeta baris nuluyikeun hanca carita anu katunda dina judul ning carita Jakarana. Anu mana ieu carita teh hasil buah karya atanapi karangan Amburos di Palihan, Bandung. Kasugri kaum dangu dina jujutan hanca carita anu katunda. Pedaran Kang Tile kasapih kuanci dina mangsa medarkeun kayan alam pabeberang. Nyatana kaki Badrawi anu mana harita nuju adu hareupan sareng Jakarana nuju tarung patutunggalan eta hanca teh mitranya. Kumaha atuh mitra lajenganana ieu carita sumangga langkung paosna mah urang sami-sami Bandungan deui ku sadayana. Badrawi, dengekeun ku si laing. Kuring masaeutik oge teu sieun ku pae. Lantaran hirup paehna saurang manusa teu ditangtukeun ku saurang jalma. Jadi hadena mah si laing teu kudu ngatur umur batur. Rek neruskeun gelut mah sok bae. Da kuring oge moal mundur sasiku moal ngejat satunjang beas. Sok sanajan kudu nepi ka panggih jeung pati. Lamun memang hirup kuring ngan ukur nepi ka poe ayeuna. Heug bae ku kuring ditarima kalayan ikhlas lantaran kuring saeutik oge teu ngaboga-boga. Sakabehna oge angin milik Allah Subhanahu wa taala. Nya an pinter kana hutbahna mah sarua jeung si Dirga. Tembal Ki Badrawi bari molotot. Saenggeus ngomong kitu teu loba deui carita. Cereb Ki Badrawi harita nancerebkeun iteukna kana lemah. Kadua leungeun sidakep nyilang dina dada ari bibirna harita kunyem-kunyem kawas nama keur mapatkeun ajian manehna. Tekung si lila. Kayaan di dinya jadi ngadadak aya hawa panas anu beuki lila karasana asa beuki rongkah. Tapi anehna, ngan saukur karasa ku Jakarana anu harita keur nangtung rada anggang. Barang kana awakna karasa aya hawa panas anu datang. Jakarana ngaranjuk greuwas. Beuki lila hawa panas teh beuki rongkah. Sakujur awak Jakarana karasa kawas diduru ku seuneu. Dina kayaan kitu, sakilat Jakarana ngawatek elmu banyu sagara anu bisa ngaluarkeun hawa tiis pikeun mepes hawa panas anu datangna tina elmu anu digunakeun ku Ki Badrawi. Jakarana harita ngangkat kadua dampaleungeunna. Awakna ajeg panonaran cingeus mencerong ka hareup. Sabot keur kitu katempo Ki Badrawi harita ngajungjungkeun kadua leungeunna sarta geus siap rek ngadorongkeun ka musuh. Tapi Jakarana oge teu eleh. Sarua manehna oge geus siap pikeun nada serangan tinu jadi musuhna. Jakarana neuteub seukeut ka Ki Badrawi, kadua dampaleungeunna geus siap rek didorongkeun ka musuhna. Ki Badrawi jeung Jakarana duanana silih pencerong, sigana keur silih taksir kakuatan masing-masing. Telila duanana bareng pating gorobok. Sorana kadenge tarik handaruan estuning mata kariwang. Geus kitu jeleng-jeleng duanana harita bareng laluncatan bari sakilat ngadorongkeun kadua dampaleungeunna ka hareup. Saterusna bantrok silih dorong. Hiat modal sia. Hiat! Ceuk Ki Badrawi jeung Jakarana pating gararo. Bareng jeung kitu geleger aya sora anu ngageleger tarik pisam teu beda jeung sora guludug. Taneuh anu ditincak karasa asa eundeur. Kedua dampaleungeun bantrok terus silih dorong kawas anu keur dogong.
Awak Jakarana jeung Ki Badrowi ngageter, kesang badag ngagarajag juuh masuhan sakujur awak. Hawa panas anu kaluar tina leungeun Ki Badrowi ditadah ku elmu banyu sagara anu dikaluarkeun ku Jakarana. Eta elmu sarua diwariskeun ku Bahdirga bapana. Keur sajongjongan mah duanana terus silih dorong. Ya, dua kekuatan bantrok hawa tiis jeung hawa panas sarua kuatna. Sora anu pating gelegera terus teu eureun. Si Jupri jeung baturna sakabehna molotot bari calangap nyaksian kana eta kajadian. Beuki lila katempo awak Jakarana jeung Ki Badrowi harita beuki ngageter. Samalah beuki rongkah. Tina sela-sela biwir Jakarana merbay getih seger mapai kana gadona. Kesang pada geus juuh kawas anu geus mandi. Tanaga Jakarana karasa beuki leuseuh nya anu pamustungana mitra. Kadenge duanana harita pating gorobok disusul ku sora anu ngagelegere tarik mata katorekan. Bareng jeung kitu, kalayang jungkel awak Ki Badrowi ngajungkel ka tukang. Terus nang karak bengkang sedengkeun awak Jakarana harita terus ngalayang. Kadorong ku kakuatan musuh anu akhirna teu bisa disingkahan. Jebrod awak Jakarana neunggar tangkal jengkol anu aya tukangeun. Kalayang jebrod dorok dok tangkal jengkol dahana reunggas. Buah narapluk maruragan kana lemah. Anu kadorong ku kakuatan Ki Badrowi anu kacida rongkahna. Jakarana ngagorobok tarik awakna ngagubra getih hideung nyebrot tina baham. Satuluyna nang karak bengkang dadareng haperanjug napas kerep karasana nyeri jeung panas anu kaliwat saking. Beungeut Jakarana sepa kawas eueuh getihan. Nyaksian kajadian sarupa kitu. Si Jupri, si Oded jeung anu sejena saurang oge taya anu cacarita. Sakabehna molotot bari calangap da pugu reuwas. Sabab teu nyangka anu tarung teh nepi ka kitu rongkahna. Sabot keur kitu kuniang Ki Badrowi nang tunggap kana iteukna anu tadi ditancerebkeun kana taneuh. Koloyong leumpang muru kana palebah tangkal jengkol anu geus peunggas sawareh. Breh didinya katempo. Awak Jakarana ngagoler panonna peureum sakujur awak lungse eueuh tangan pangawasa. Ukur katempo napasna we reng haperanjug. Ari tina biwirna katempo ngalai getih beureum semu hideung. Terus merebei masuhan baju kampretna. Rasakeun sia Dirga. Poe ayeuna murid silaing modar dina leungeun aing. Sarata sakudeung deui sia bakal nuturkeun. Ceuk Ki Badrowi bari ngagak-gak seuri. Hatena kacida pisan bungahna lantaran geus bisa ngarubuhkeun murid Bahdirga. Serog ngadeuketan kana awak Jakarana anu keur nang karak bengkang taya daya. Ki Badrowi terus nangtung bari nyekelan iteuk panonna anu bolotot teh mencerong ka musuhna. Biwirna anu kandel jeung jebleh nyerengeh matak pikasieun anu ningali. Geus kitu pok ngomong. Jakarana. Poe ieu minangka poe anu panungtungan pikeun silaing. Sok geura cacapkeun jampe modar. Sarata geura sambat indung bapa. Nya ayeuna pisan silaing rek dijajabkeun ku dewe ka akhirat. Ceuk Ki Badrowi bari melong ka Jakarana. Nya barang ngadenge caritaan kitu. Brai Jakarana beunta nya terus ngareret ka Ki Badrowi anu keur ngabadega digigireun bari melong ka manehna. Ningali kitu Jakarana maksakeun cengkat talaunan. Tina sorot panonna katara layu kawas eueuh cahayaan. Begeutna pias biwir geunteul. Badrowi, lamun siarek maehan aing mah. Sok bae gancang kadinya. Geura jalankeun teu kudu loba ngomong. Walon Jakarana ngomongna kadenge pegat-pegat samalah kituna teh bari jeung reng haperanjung. Napasna mending ngahegak panon burial bencelik nahan kanyeri. Jakarana. Pamenta sia ayeuna keneh ku dewek rek dijalankeun. Ayeuna sia rek dipodadan ku aing.
Cacap nyarita kitu. Sakilat ngajungjungkeun itu kulu maungna dipake notok dada Jakarana anu keur nangkarak bengkang taya daya. Hiuk, gebro. Goak Jakarana ngagero tarik. Aduh, Allahu Akbar, astagfirullahaladzim. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ceuk Jakarana bari ngarasakeun kanyeri anu luar biasa. Golokok tina bahamna ngaluarkeun getih lalambaran rupana beureum semu hideung estuning mata kuatir. Tapi sok sanajan aya dina kayaan kitu, Jakarana teu weleh inget ka Allah Subhanahu wa taala anu maha kawasa. Jakarana harita geus pasrah, hatena ikhlas sarta naon bae anu bakal tumiba kana dirina rek pitarima kalayan sabar. Sejanampi kana takdir nampa kana qadar anu geus jadi milikna. Repanona peureum breh dina sawangana. Katempo Abah Dirga jeung Amburasti ngalangkang. Duanana kawas anu keur ningalikeun ka manehna. Renghap Jakarana narik napas jero. Abah, Ambu, hapunten abdi. Pileuleuyaan Abah, pileuleuyaan Ambu. Rupina urang teh moal tiasa ngumpul ngariung deui. Ceuk Jakarana dina sajeroning hatena anu geus mimiti ingetanana selang-seling. Nya geus kitu mahles Jakarana teu inget ti bumi alam. Ningali kaayaan musuhna anu geus teu usik malik. Getruk, getruk, getruk. Ki Badrowi ngagetrukeun iteukna 3 kali kana lemah. Nya bareng jeung kitu kalayang awak Jakarana anu geus teu walakaya harita ngadadak ngalayang lalaunan ka luhur. Anu saterusna mah Ki Badrowi ngajungjungkeun dampaleungeun ka tuhu. Tuluy didorongkeun kana awak Jakarana anu keur ngalayang. Teu pupuguh mitra. Dumadakan hiuk aya angin puyuh lilimbungan. Sorana meuni seah ngaguru handaruan. Angin terus muter ngurilingan awak Jakarana. Tapi mata keran, lantaran angin puyuh dengan saukur didinya, samalah tatangkalan hiji oge eueuh anu katebak angin. Kaayana angger bae cara sasari ukur aroyag biasa we sakumaha ilaharna. Beuki lila angin puyuh kalah beuki tarik. Sorana siah ngaguru handaruan. Tuluy muter ngagulung ngurilingan awak Jakarana. Keur kitu kalayang awak Jakarana harita ngapung ngumpul ka luhur. Kabawa ku angin ciciptaan Ki Badrowi. Barang ningali kitu, atuh cakaka Ki Badrowi seuri meuni ngagagak mata kukurayeun. Sorana meuni pating saleor minuhan ka sabudeureun eta tempat. Awor jeung sora angin anu seah handaruan. Kasugri kaum dangu. Keur sajongjongan kayaan di eta tempat beut jadi mata keung. Padahal harita kayaan alam kasebutna beurang. Beuki lila awak Jakarana anu harita kabawa ku angin beuki luhur terus kakalayangan di awang-awang. Dijajabkeun ku paneuteup Ki Badrowi jeung sakabeh murid-muridna anu tita digawenangan saukur maralohok mata simeuteun. Beuki lila awak Jakarana beuki luhur, beuki jauh sarta beuki leutik. Satuluy namah jirimna teu kaciringan saukur tinggal titik hideung anu beuki lila beuki teu katempo. Antukna les atuh eta titik hideung atawa awakna Jakarana leungit ilang teuing terus kabawa ka mana. Da geus teu katempo deui. Cakaka Ki Badrowi harita seuri deui hatena kacida pisan sugema. Lunas sia Dirga ayeuna mah kanyeri hate aing. Murid sia si Jakarana ayeuna geus modar. Ceuk Ki Badrowi ret ka si Jupri jeung baturna. Anu ti tadi teu kadenge sorana. Jupri Oded. Kunaon si lain sakabeh kalah ngajaredog wae ha? Tanya Ki Badrowi ngagorobok ka si Jupri jeung baturna.
nya puguh atuh sakabehna menipating gurubu kawas anu disentet engang da puguh reuwas. Sabab sararea keur aranteng melong ka langit nempokeun awak jakarana nu keur kakalayangan kabawa ku angin puyuh nepi ka ngileusna. Aduh cing tong ogorobokan abah. Reuwas atuh kuring teh. Ceuk si Oded bari melong ka guruna anu keur nyerenge seuri. Nya abah reuwas kuring oge. Puguh keur anteng melong ka langit. Tembal si Jupri ngareret ka guruna. Terus nyamperkeun dituturkeun ku nu sejena. Geus tong dipolototan wae. Da geus modar si Jakarana mah. Lamun nurutkeun si lain sakabeh kumaha ilmu dewe kah? Tanya Ki Badrowi ka sakabeh muridna anu harita geus rajeg narangtung hareupeun. Tah abah teh hebat pisan. Walon si Dodeng nyerenge seuri bari ngacungkeun indung leungeunna. Nya bener hebat abah teh. Sigana moal aya duana abah mah. Tembal si Juha muji ka guruna. Paromana katara marah mai bangun gumbira. Satu jo kuring oge. Si abah mah memang hebat pokona mah. Geus moal aya duana. Edun teh ya geuning. Tembal si Keling milu nimbrung bari nyakakak seuri. Manehna kacida pisan ngarasa sugema lantaran Ki Badrowi geus hasil malespati ka Jakarana anu geus ngabinasa si Obed baturna. Anu kasebut paling deukeut jeung manehna. Jadi lamun kitu mah. Si laing sakabeh teu salahnya ngabogaan guru anu kawas dewek teh. Nya tangtu teu salah atuh bah. Samalah kuring sakabeh kacida ngarasa reueus jeung bagja ngabogaan guru abah. Tapi kumaha ari nasib si Jakarana anu dibawa ngapung ku angin, nah bakal terus paeh? Tanya si Oded bari melong ka guruna hayang nyaho kana nasib anu jadi musuhna. Ari ceuk nyurutkeun si lain kumaha kitu Oded? Tembal Ki Badrowi malik nanya bari mureleng ka si Oded. Ari ceuk kuring mah geus pasti paeh atuh bah. Keuning eta sia nyaho. Terus nyaha make jeung nanya. Piraku kasebut kabawa ngapung ku angin ka luhur. Kuat ka jika teu paeh. Tapi nya lamun ngarasa cangcaya, heug bae atuh urang cobaan jajal kana awak si lain Soden. Urang apungkeun siga si Jakarana. Cing kumaha akibatna nah si lain bakal modar atawa henteu? Is nya ulah tuh bah. Apaan kuring mah masih kene hayang hirup. Nah atuh sia make nanya kitu ari hayang kene hirup mah. Tanya Ki Badrowi panonna mureleng. Ngadenge caritaan kitu si Oded teu ngomong deui. Lantaran manehna sieun bisi nya awakna diapungkeun kawas musuhna. Keur kitu pok deui si Jupri ngomong bari melong ka guruna. Abah, tah ayeuna musuh urang si Jakarana geus paeh. Hutang nyawa si Obed geus lunas. Anu saterusna rancana urang rek kumaha? Yah, kieu Jupri euy. Memang bener musuh urang ayeuna geus modar. Tah ayeuna leuwih hade urang baralik heula ka guha. Lantaran dewek rek mere deui pangajaran ka marane sakabeh. Jadi pikeun sawatara waktu mah keun heula kayaan lembur teh cenah aman, tah kitu kaharti. Walon Ki Badrowi terus tumanya ka sakabeh muridna nu keur rajeg nangtung. Kaharti bah. Tembal si Jupri bari unggeg. Geus kitu ret ka si Oded jeung anu sejena. Nya kaharti abah. Jeung deui alus bah lamun kitu mah. Jadi kuring sakabeh aya waktu pikeun ngaronjatkeun pangabisa. Ceuk si Oded nya tujuan. Samalah manehna ngarasa bunga sabab bakal aya waktu pikeun diajar nambahan pangabisa maranehna. Ngarah teu tingaleun ti musuhna. Nya atuh ari geus kaharti mah hayu sadaya urang badalik. Ceuk Ki Badrowi. Nya atuh sanggeus kitu mah bring sararea arindi tinggalkeun eta patempatan. Maksudna tayalian rek baralik ka guha anu jadi tempat padumukana. Anu aya di wewengkon leuweung datar. Gancangna carita. Sanggeus sababaraha poe aya di perjalanan. Akhirna Ki Badrowi saparakan geus narepi ka tempatna. Ti harita mitra Ki Badrowi jeung sakabeh muridna teu incah ka mamana. Caricing bae di dinya ari sapopoena maranehna dilatih ku guruna.
Tibere deui pangajaran dina bidang ilmu bela diri. Sangkan sakabeh murid-muridna bisa ngaronjatkeun pangabisana. Si Jupri jeung baturna harita kawilang soson-soson dina hal dialajarna. Lantaran pagawean anu dijalankeun ku maranehna kaitung gede resikona sok bisi pareng panggi musuh, sok bisi pareng panggih deui jeung musuh anu cara jakarana bisa ngungkulan kana pangabisa maranehna. Nya atuh matak unggal poe terus digembleng kuno jadi guruna. Kaayaan kitu lumangsung aya kana sabulan leuwihna. Tapi saterusna maranehna geus derdei bae ngagarong sabab bekel keur nyumponan bubutuh sapopoe geus mimiting urangan. Tapi ku ayeuna mah ngaliderna teh ka lembur-lembur anu jauh anu can kasorang. Kawantu lembur anu dareukeut mah geus mindeng didatangan jadi eueuh harta banda anu bisa digarong. Da puguh pangeusina geus teu barogana naon. Nya atuh keur saheulaan mah lembur anu dareukeut teh kayaan kawilang aman kaasup lembur Sindang Sari, babakan Cukang Genteng, Cigiri jeung sabudeureunana kasebut ayem tentrem taya aya gangguan lembur teh. Estuning sepi maling tobong rampog. Nya puguh pikeun sakabeh urang lembur sararea ngarasa suka bungah kalumbira. Lantaran ceuk pangrasana lembur teh ayeuna geus aman. Mitra kaum dangu, cag urang tinggalkeun heula lalampahan Ki Badrowi jeung sakabeh muridda. Ayeuna urang nyaritakeun kaayaan di hiji tempat anu acan kapedar dina ieu carita. Urang kocapkeun hiji wewengkon anu katelahna tutugan Gunung Gede. Di dinya aya hiji imah leutik camprenik eta patempatan kacida pisan hadeuna. Ari tempatna bahengetan matak lamun brai batara surya medal. Eta tempat langsung kasorot ku cahayana. Beh landeuh aya walungan anu ngagulidag caina herang ngagenyas. Ari dipentaseun walungan, dikuriling ku pasir aya anu kandel jeung aya anu ipis. Di sabudeureun eta tempat loba tatangkalan anu rajeg jarangkung. Nya kayaning tangkal jambu mede, tangkal malaka jeung rea-rea deui anu sok aya di leuweung. Ari hareupeun eta imah aya palataran anu cukup lega. Samalah dipelakan ku jukut lembut anu katempo ngampar hejo. Ari di sisina rajeg tangkal bubuahan, aya tangkal rambutan, tangkal sabo, tangkal alpuket, tangkal kadu, jeruk jeung anu sejena. Ari ditukangeun eta imah aya pancuran leutik anu caina ngerelek. Samalah di dinya katempo loba ingon-ingon kayaning hayam bikang jeung anakna. Hayam jago, entog, jeung soang anu keur arulin di buruan. Ari nu boga imah saurang lalaki kolot anu geus rada bongkok. Buukna oge geus bodas tapi katempo masih kene cangker. Si Aki dibaturan ku saurang budak ngora umurna kira-kira aya kana 17 tahun mah kurang leuwih. Awakna pendek tapi wawag ari katelahna Imong ngaranna teh. Sapopoena manehna tukang ngurus tatanen jeung ngurus ingon-ingon. Harita si Aki keur diuk ngadaweung dina golodog panonna anteng nempokeun si Ibong anu keur maraban hayam jago di buruan. Mong, meunyi alus geuning eta hayam teh euy. Buntutna oge meunyi panjang, buluna alus jeung matana oge meunyi jalingeur. Ceuk si Aki ngamimitian cacarita bari melong ka si Imong anu harita keur cingogo maraban hayam. Sakapeung diusapan tonggongna hayam teh katempo lindeuk. Nya Aki alus pisan hayam teh. Sugan masih hadewe ieu mah. Walon si Imong bari nyerenge seuri.
Ari indungna anu mana eta cemong? Pan indung nama anu dihakan caruh teh Aki. Oh, nya anu borontok teh lain. Nya anu eta Aki, lamun bapana anu itu tuh. Walon si Imong bari nunjukkan hayam jago anu keur pucak pacok di sisi kebon. Nya bener anaknya anu eta. Lain aya baturna ti heula teh. Nya aya batur nama dua tapi bikang tereh ngendog. Tapi ari anu seje nama peak dihakan careuh baturna anu ieu teh puguh matak lebar. Tapi nya kumaha deui atuh da geuning careuh teh galak pisan kana hayam teh. Padahal geus dipageuhan kandangna cari ceuk rarasaan mah. Tapi anger we beunang ku careuh. Hae mong, Kulan, Aki teh keur moe daging mencek tadi teh di tukang. Cing pangnyait-keun ka ditu. Bisi kaburu hujan, jeung deui geus sore ieu teh. Lumayan daging mencek keur dahar engke, moal burung teu seungit keur adi beuleum. nah waka dijahit Ki da kawasna moal waka hujan. Lantaran langitna oge tuh tempo meuni bengras panon poe panas keneh. Jawab si Imong bari ret ka luhur. Leungeunna nunjuk ka langit. Barang breh si Imong tarangna meuni kerung panonna teu ngiceup. Ae nah, ari itu naon nya? Si Imong ngagereneng ngomong sorangan. Panon terus mencerong ka luhur lantaran nempu anu keur kakalayangan di awang-awang kabawa angin siga manuk. Tapi lain manuk sabab katingali suku jeung leungeunna. Naon ari eta manuk atawa jelema? Ceuk si Imong bari gigisik. Lantaran hayang sidik kanu keur kakalayangan. Aki, tempo ari itu naon Ki? Di luhur aya anu kakalayangan. Si Imong ngagerau ka si Aki tapi bari anteng terobah melong ka luhur. Wah, paling oge manuk eta mah Imong. Walon si Aki bari jongjon bae melong ka hareup. Teu pati malire ka si Imong. Sanes Aki. Sok ora tinggal atuh ku Aki. Asa siga jelema eta mah. Jawab si Imong ngomongna sakapeung lemes sakapeung sok kasar. Tapi memang geus kitu adatna. Jadi pikeun si Aki mah geus teu matakeran da puguh geus kitu biasana. Tapi sanajan kitu si Imong mah budakna bageur nurut jeung daekan. Maknya aya jalma kakalayangan di luhur. Aki masuk tara percaya. Kadi atuh gura tinggal ku Aki. Ceuk si Imong bari terus tutunjuk ka luhur nuduhkeun kanu keur kakalayangan. Anu beuki lila beuki handap. Sarta beuki jelas kulantaran ngarasa panasaran. Jerut si Aki turun tina golodog terus nangtung di buruan bari tanggah ka luhur. Breh katempo ku si Aki sidik pisan aya anu keur kakalayangan. Bentukna kawas awak jalma. Sabab katingali leungeun jeung sukuna. Nya puguh atuh si Aki ngaranjuk reuwas tapi bari jeung heran. Nah beut aya jalma kakalayangan di awang-awang. Nah beut siga jelema eta mah geuning Mong. Hari Aki sanes siga puguh enya. Sok geura sidikeun ku Aki aya sukuan. Bener Imong jelema eta mah. Tapi nah beut bisa kitu nya. Mitra cageula ieu carita urang tunda heula insyaallah kin urang lajengkeun deui. Atur nuhun kana naon rupi perhatosan wilujeng kantun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.